Pemirsa, Nika Ardila hiji ngaran nu henteu tiasa dipupus tina hate pecinta musik Indonesia, khususna pecinta musik di Tatar Sunda. Pikeun ngajaga kenangan kana jasa sarta karyana, ayeuna di Kota Bandung aya hiji museum khususna anu ngaranna Museum Nika Ardila. Kumaha kaayana? Baturan abdi bade ngalaporkeun langsung ti lokasi. Di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 37 Bandung, Museum Nika Ardila nangtung kalayan agreng, tapi bahasajan. Tempat ieu jadi saksi kumaha kawani sarta kepribadian Nika Ardila dipikanya ku balarea. Sanajan anjeunna parantos henteu aya. Sanggeus lebet ka museum, nu datang bakal langsung disambut ku suasana anu harita, nuju nginget-nginget kenangan di jerona. Ratusan koleksi pribadi almarhumah dipajang kalayan rapih. Aya baju-baju nu kantos dipake dina konser, piagam penghargaan nu menang sapanjang karirna, poster jeung spanduk, kaset, CD, sarta alat musik saperti gitar anu kantos dipake ku Nike dina sababaraha konser. Salah sahiji ruangan khusus diatur kawas kamar pribadi Nika Ardila, pikeun mere gambaran kumaha-kumaha kahirupan sapopoe anjeunna di bumi. Sagala barang pribadi kawas buku, aksesoris, nepi ka parfum kana aya di ditu. Di dieu oge aya barang peninggalan almarhumah Nika Ardila. Henteu barang wae tapi di dieu aya baju anu pernah dipake ku almarhumah Nika Ardila. Di figura kaca kahiji aya baju anu terakhir dipake syuting ku almarhumah Nika Ardila serta acan kecelakaan. Jeung aya oge baju-baju anu lainna anu sarua disimpen di figura kaca. Di dieu oge aya koleksi aksesoris-aksesoris anu almarhumah Nika Ardila. Saterasna di dieu oge aya barang-barang peninggalan almarhumah sapertos HP, paspor, dasi, buku, jeung barang anu lainna. Nah, di dieu oge aya album-album lagu milik almarhumah Nika Ardila anu disimpen rapi di lemari kaca. Di dieu aya piala penghargaan anu diraih ku Nika Ardila samasa hirupna ti leutik nepi ka gede. Saterasna di dieu aya piagam sareng sertifikat anu diraih ku almarhumah Nika Ardila. Terakhir di dia kamar Nika Ardila anu di jerona aya kasur, bantal, sareng boneka-boneka peninggalanana. Museum ieu henteu kantos sepi pengunjung, henteu ngan ti Bandung unggul tapi oge ti kota-kota anu sejen saperti Jakarta, Surabaya, nepi ka ti luar negeri, kaos Malaysia jeung Singapura. Salah sahiji pengunjung asa Sumedang nyaeta Yana nyarios, abdi ngarasa seolah-olah patepang deui jeung Nika Ardila. Anjeunna mangrupakeun sosok artis anu rendah hate jeung berbakat luar biasa. Sementara eta, komunitas penggemar Nika Ardila anu disebut Nika Ardila Fans Club atau NAFC oge rutin ngayakeun acara di ieu museum seperti doa bareng, tabur kembang, jeung konser mini tribute. Pikeun nginget jasa-jasa almarhumah. Pengelola Museum Nika Ardila, Bapak Andri Permana nyarios, museum ieu dibangun pikeun ngajaga warisan budaya sarta ngajarkeun yen ngudag impian teh kudu dibarengan ku sumanget jeung kasatiaan kana jalan nu dipilih. Museum Nika Ardila dibuka pikeun umum unggal dinten di jam 8 enjing leuwih ka jam 5 santen. Kalayan harga tiket anu cukup terjangkau. Para pengunjung oge dipaparin pituduh tur informasi ngeunaan sejarah karir Nika Ardila salila nguliringan museum. Museum Nika Ardila sosok Nika moal fungsi leungit tina hate masyarakat. Anjeunna tetep jadi inspirasi ngajakeun yen kehirupan sanajan pondok bisa jadi harti anu jero pikeun coba jalmi.